Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ibu kaburunya salam baringan nyoh-nyoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunya amat sarwiti nembalan hayang ngeureuy kupat hayang. Ieu jeula nembalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesakali dari kurang boleh kurang nembalan salam bari jeung nganyoh ripuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bisolat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fatihadal maqamu khbirukum li'anni ma'aman indillah bisihati wal afiyati bibarakati du'aikum la'allakum kadhalik. Walidhalika nasrullah azza wa jalla ala ma'atu alaina minan ni'ami dalailiya wa taqaiqiya. Wallaha narju yajidat taufiqa wal hidayah wa yusabita alaina fi qawli sabitil ladhi huwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah li'annahu qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adz-dzakirin wadz-dzakirati a'adallahu maghfiratan wa ajran 'azima. Walidzalika qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhu wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ba'da salam wa ba'dal hamdalillah. Allahumma barik lana fi Rajab sabana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik fi Rajab wa balighna ramadana silma qasidana rupina niatan ngaosnya eta opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentana. Allahumma fi Rajab wa wa balighna kaduana niat mican kabodohan diri abadi sangkan jadi jami selamat selamat dunia akhirat. Allahumma fi Rajab wa sabana wa balighna ramadana wa hasil qasidana katiluna antastimu niat bade dilakonan ku sorangan
sareng sadaya rerencangan Allahumma barik lana birojaba wasabana wa barik Ramadana wasilma qasidana kaobatna niat ngaos ngahirup-hirup agamana Kanjeng Nabi utusan ilahi Allahumma jaba wasabana wa balikna wa hasil maqasidana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi hadratal mukarramin para alimin ulama para kesepuhan terutama teristimewa guru-guru urang sadayana Abah Suhandi, Abah Khalil, Abah Syarif khususna mukri setempat mudah-mudahan mantenanana di pasyan istiqomah dina ngalaksakeun perintah Allah perintah Rasulna sareng mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaan anak Allah subhanahu wa ta'ala dibarokahkeun ilmuna dipanjangkeun tina kehidupan barokahna sareng mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dibarokahkeun rezeki jeung hirupna al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada ibu sadayana ketua majelis taklim kumna sadayana anu ngajadikeun sebab wasilah sing pribados tiasa silaturahmi ku Ibu Hajah Mulyati kamari dongkap kaskupi abdi wayahna tah piwarang nganyeh-nyeh dengannya cek urang naon acarana Ibu Haji ieu ari kula beungeut apal ngaran ke apal ngaran psikolog ieu nya itu apalna kula kadungor abah tapi nya anu sarantageun kitu lah teh rong apal mudah-mudahan Ibu Hajah Mulyati wasilah mantenana urang tiasa silaturahmi kadongkapna ieu mudah-mudahan mantenana dibarokahkeun hirupna Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkeun umurna sareng disumur mahmud rezekina tehilap ka jamaah pangaosan kumna anu hamidina ieu tempat ka ibu-ibu ka bapak-bapak mudah-mudahan urang sadayana kumpulna dina ieu tempat ngajadikeun sebab wasilah lungsungna rahmat sareng magfirahna Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Tehilap ka akhinal mahbub al ustad Leli Soheli nyata garis miring sebagai bapak protokol koma mastauqaf seremonial anu tos masyan waktos kasim pribados mudah-mudahan mantenana dibarokahkeun rezekina dibarokahkeun hirupna ditambih-tambih hidayah taufik di Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer tingkat atas nepikeun ka tingkat bawah Bapak Lurah manawi ayah Bapak Lurah RT Ibu RT Bapak RW Ibu RW oh hari RW TN ayah Bapak Lurah lalu ke hati ya alhamdulillah sanaos bari teu aya urang doakeun aparatur pemerintah manawi teu aya ge aya Bu RT na Ibu RT sanajan pangkat leutik eta tapi gawena pangkedekna gajina leutik gawena gede bener. Mudah-mudahan aparatur pemerintah baik tina kasih pemerintahan kasih pembangunan kasih ekonomi ngan teu kasih jeung kasih habayah Allah teu kasupkeun mudah-mudahan aparatur pemerintah pun sadayana dipasieun kalancaran kalongsongan kasalamatan dina ngalaksanakeun roda kepemerintahanana sareng mudah-mudahan aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Satadana cumarios nan anu bakal carios kusim pribados
langkung ti payun hayu urang sami-sami puji tasakur kadat Allah anu maha gapur anu tos mangfariman nikmat ka urang sadayana terutama nikmat iman sinareng Islam nikmat jasmani sareng rohani kalawan wasilah nikmat tersebut orang biasa liung mungpulung paemprok jonghok ngahempak merbayaksa dalam olahraga nyata pengawasan sekaligus nyata PHBI Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat ni wasallam na urang kucukeun jeung kocapkeun ka baginda alam aneh habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia rahmat sinareng salamna tercurah ka para keluargana ka para sahabatna ka tabi-tabina berkut urang sadayana anu ngajalankeun syariat mantenana sing pamugia urang jaga di yaumil kiamah kengeng luluberan syafaat di mantenana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Satajana cumarios pribados langkung tipayun nyata sing pribados hoyong dihampurat tina samudaya kasalahan pandi maklum tina samudaya kakirangan sing pribados bisi bisi jelas pasti cariosan sing pribados anu tesapuk taran hukum terembang sareng hukum sarana anu paribasa ngapentrik anu kercalik ngapentrok kanal yang orok ngapentrak anu kenang karak mumpung dihampunten tina samudaya kasalahan sang kahilalapan mana maklum sing pribados nyata ya idkhalu surur ka urang pasir sepat desa nani ya Purworejo tas Sukamanu ieu kadu payung oh Purworejo keneh oh sebenarnya mah tos kadu payung dia lurah Asep Haji Asepnya yang berarti lurah Iwan keneh ya ya mah perbatasan mudah-mudahan sim pribados urang sadana silaturahmi urang sadana ngajetung sabab wasilah nu kahiji dipanjangkeun umur kalayan barokah amin nu kadua disubur mahmur rezekina kalayan barokah amin anu kapilu mudah-mudahan urang sadayana mautna husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Peristiwa tentang Isra Mi'raj bu sangat identik kesilahat geus teu aneh deui di bulan Rajab anu sangat pohara ieu dahsyatna anu sangat pohara kajadianna di luar akal manusia. Sanajan ilmu dinung ilmu na sanajan nyata morolok ilmu mantek balagoh jeung sajabina moal kaukur ku ilmu urang sadayana moal kaukur ku kitab ngan diukur dengan keimanan urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Iyalah kepercaya aya kajadianna tong boroning nyata Isra Mi'raj ulah jauh-jauh bu bisi ibu doang kepercaya kira-kira andai kata Isra Mi'raj kurang tenyaho kajadianana kakuasaan Allah sangat luar biasa orang kapakur nempo langit kira-kira ibu bingung juga ya bingung murnya sakitu membentang luasna tapi temayon benar etalah kakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ngaran Isra Mi'raj lain hayang kanjeng Nabi melainkan Allah anu hayang berangkatkeun hamba benar etalah diantara nabi sahidan kuayat Allah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ieu diantara ayat subhanalladzi mangrupikeun sejarah anu sangat nyata di luar rata-rata manusia amrun khawarikun lil adat. Jadi hiji perkara anu sangat jarang terjadi perjalanan kangjeng Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit ke hiji kadua katilu sampai ke Arafah Sidratul Muntaha cek ulama ngabutuhkeun 4 jam cek ulama teh 3 jam berangkat jam hiji memeh subuh geus datang sangat pohara bu lamun diukur ku urang ku akal manusia eta perjalanan kangjeng Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lamun make kendaraan onta lalakon 3 bulan benar nah ieu mah Allah anu hayang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun
fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Benar, ialah diantar Isra Mi'raj anu sangat pohara perjalanan hati Kangjeng Nabi. Eta Kangjeng Nabi ngalewatan 3 alam. Hiji alam nasut, nu kadua alam malakut, anu katilu alam lahut. Ieu diantarana peristiwa Isra Mi'raj gancang carita Kangjeng Nabi terus tembus nyata ke alam lahut, alam kapangeranan, terus Sidratul Muntaha ka rob-rob pupendak jeung Allah Subhanahu wa taala ngucapkeun Kangjeng Nabi at-tahiyatul waqatus shalawatu batulillah. Cek Kangjeng Nabi ka Allah, dijawab ku Kangjeng Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kangjeng Nabi endung sorangan bae, endung jeung keluargana jeung para nabi, endung para sahabat jeung mursalin, endung salamat sorangan bae. Tapi Kangjeng Nabi hayang salamat urang pas sepat, hayang salamat urang desa Purwaraja kumaha, assalamu alaina wa ala ibadillahi soleh. Salametkeun Gusti kami jeung hamba-hamba Gusti anu soleh, amin ya Allah ya rabbal. Ieu diantarana Kangjeng Nabi endung mikiran sorangan, mikiran ieu Kangjeng Nabi urang pasir sepat, mikiran Kangjeng Nabi urang desa Purwaraja kabeh kumaha anu aya di alam dunia anu muslim muslimat karunya Kangjeng Nabi supaya salamet kabehan. Benar, mudah-mudahan orang sadana dina kasalamatan kasupkeun kana doana Kangjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ieu diantarana nu marang nyata jelema hamba-hamba soleh, takrif daripada jelema soleh al-qaimu bi hukukillah wa hukuki ibadillah. Nu marang kecap soleh hiji jalma anu hubunganna jeung Allah endah jeung pada eta jelema soleh. Mana diantarana endah urang salatna, endah urang zikirna, endah urang berjamaahna, endah pangajianana, endah silaturahmina, kana salaki henteu kereng, kana tetangga henteu hasud, kana nyata batur henteu hewa, eta ngaranna jelema atau bilang awewe mah soleh gitu. Eta diantarana hubungan jeung Allah endah. Mana diantarana hubungan jeung Allah, cek Allah diparentahkeun dina Al-Qur'an muru bisolah, muru ahlakum bisolah, parentahkeun ku anjeun ahli-ahli anjeun kabeh kalawan marentahkeun salat. Ieu diantarana parentah Allah eta hubunganna jeung Allah. Urang ngalaksanakeun endah eta jalma hukukillah. Cek Allah, urang pasir sepat kudu dikir maneh ka aing, cek Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dilaksanakeun urang pasir sepat eta ngaranna hukukillah, endah hubungan jeung Allah. Urang pasir sepat geuran dengan ilmu hakikatna mah parentah Allah anu dibawa ku Kangjeng Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ukhra wa muslimatin. Kabeh sakur lalaki jeung awewe wajib neangan dilaksanakeun ku ibu-ibu. Alhamdulillah endah ka ibu-ibu. Aya tina sarungiti mah endah, pikirna endah, salat dengan hasud. Saya ngomongkeun salaki teu kuat ditenaing mah. Kana batur hewa we, batur kabeli mobil, manehna paranas tiris. Batur kabeli sawah, manehna mah muriang. Atuh teh endah lain jelema solehah. Benar. Eta lain jelema soleh. Jadi teh endah kudu kumaha endahna? Endah jeung papada. Hukukillah wa hukuki ibadillah. Endah hubungan urang silaturahmi jeung pada baraya. Benar. Ieu diantarana timbulkelah ku ibu-ibu sangat cinta urang ka Kangjeng Nabi, dibuktikan ku ibu-ibu lewat naon? Lewat pengajian, lewat marhaba, lewat nyata maca dalail, lewat nyata maca sholawat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kaasupkeun kana jelma-jelma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah tuba liman lam yarani wa amana bi
bahagia beneran cek Allah bikin jalma anu tacan pernah nampo ka kaula tapi wa amana bi iman ka kaula alhamdulillah urang tacan nyaho ka Allah tacan nyaho ka Rasulullah tapi urang percaya ngayakeun nyata Isra Mi'raj berarti jalma ieu teh urang pasir sebat aya iman bahagia ku urang bener tuba di malam nyaroni wa aman nabi cek Kangjeng Nabi dicepar ulama dina kitab Tijan Darori sanajan urang tacan nampo eta beungeutna Kangjeng Nabi duang kumaha boa teu nyaho ukuranana kumaha tapi dina kitab Bukhari Muslim jilid 3 Kangjeng Nabi sangat pohara ganteng jeung kasetna kabina-bina tapi urang iman ka Kangjeng Nabi dengan apa? Dengan membaca sholawat marhaba ka Kangjeng Nabi alhamdulillah mudah-mudahan orang sadayang nakeng sapatuhun mati mantan amin ya Allah ya Rabbal eta Kangjeng Nabi berangkat memeh berangkat itibar Kangjeng Nabi Isra Mi'rajkeun ku Allah linuriyahu min ayatina supaya ngabuktikan supaya ngabejakeun tanda-tanda kebesaran Allah supaya ngabejakeun ieu Kangjeng Nabi khususna ka keluargana ka sahabatna ka tabi'in umumna umatna benar alhamdulillah ieu di antarana ku guru urang di antarana Abah Suhandi Abah Khalil Abah Sarif anu bos mukri ieu di antara sejarah kampung eta guru-guruna terus sejarah guru fikihna terus tepung-tepung eta anu ngajadikeun sebab urang pikeun kasalamatan jaga di dunia sareng di akhirat ya amin ya Allah ya Rabbal alamin ilmu di antara orang ngebuktikan rasa cinta ke Allah jeung ka Rasulna sanajan bari panas poe sanajan bari cabur cikikli sanajan bari ngalunjah lah pengajian geus kolot mah aya bae ibu-ibu ngeunang nganyoh-nyoh ulah manganyahnya teu bisa nganyoh-nyoh jeung nganyahnya bisa ulah benar ganjaran pengajian sangat gede bu pohara jalma anu neangan ilmu memeh ngalengkahkeun geus dihampura dosana bu ku Allah Subhanahu wa taala bener maning takola liya ta'ala ma ilman gufirolahu qabla ayah tua komo di bulan Rajab mah wa fi rajaba sab'ina hasanatan setiap hiji kalakuan kabagusan maka ku Allah dibalas dengan 70 kabagusan amin ya Allah ya Rabbal wa fi sa'bana sab'imiati hasanatin di bulan Sa'ban mah lamun cek bahasa sebentar bulan Rawah eta dibalas ku Allah hiji kabagusan dibalas ku Allah 700 kabagusan alhamdulillah untung amat ieu si Robiah Sarwiti kurang pasir sepat amin ya Rabbal ngagendol ngagendol ganjaran bener ngalengkahna setiap lengkah dibalas ku 70 kabagusan sodakoh dibalas ku Allah 70 sodakoh lamun sodakohna susu sagelas dibalas ku Allah 70 gelas lamun susuna ayat 20 kali 70 pagor sebenarnya karo kayak si kemodong nang ngojaina susu dina jempol susu dina celik susu iya gede ganjaran nak ngangkatan minum pula susuna gede ganjaran alhamdulillah gitu anu kamari mah kumaha manja abil hasanati palau asu amsaliyah siji kabagusan dibalas ku Allah 10 kabagus tapi di bulan Rajab mah 70 ku Allah dibalasna wafi kuli harfin sab'ina hasanatan setiap hiji huruf dibalas ku Allah 70 kabagusan alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin eta lain saayat lain sahuruf tapi 2 ayat sedangkan dina kitab muawanah dibedakeun ku para ulama hiji huruf wafi kuli harfin yuktabu sab'ina hasanatan hiji huruf ku Allah dibalas ku Allah 70 kabusan alif lam mim hurufna ayatin tilu alif lam jeung mim tilu kali 70 sabaraha wow ampun kapan pokona geus saitungnya alhamdulillah nganggo godana teu naik ustad godana ayo besang Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim dalam novel mulai sadaqallahul adzim
mana tuh sampai ke mana tadi teh tenangnya telenovela saya mainnya cuma cari tanah geblek deh ya ayo baik gogodang bener taju anak naik dawa kuatil wangi alas yang luak hati-hati di bah tuh tenaga serobot kesemulai sadaqallahul adzim deh gogodang ngabadek benar ayo beremot sampai ke rajin masih nikun indung jeung anakna masih nikun rem naudzubillah minal gogodana ngabadek honya ayat rajin omong magang ucung ya sih hamuai wal qur'anil hakim hamuai teh bae jeung sabuk nyatuna gede sarwiti mah polor teu anggeus samuai sadaqallahul adzim sare na Quran kacahan Allah loba gogodana bener Bu tapi cekang jeung Nabi sanajan loba gogodana tetep ku Allah dibalas hiji huruf dibalas ku Allah 70 kabar alhamdulillah pengajian numpang loba-lobana jeung ibu-ibu bener kula ge lamun disigandeng eta sok bagian minggu sore ibu-ibu bae Jumat ka sore ibu-ibu rame Abah Suandi kula ge alhamdulillah mun diajar bari leutik-leutik kayak kitu nya dipanggil pada minggu ka sore jeung poe Sabtu ka sore kula ditinggalkeun ku ngajar ibu-ibu pura-pura Bu bangna kula ieu teh gitu Ibu Haji Mulyati teu tiasa abi Sabtu payun mah ila Sabtu ibu na pamaosan abi Ibu Haji Mulyati mudah-mudahan terus age tos na tadi nya gitu Ibu amna kumaha mun bade rajaban geus cabe dipundukkeun biasa semata nyarios cabe teh soal Ibu Haji itu nya Mulyati nya eta lah dongkap karong pok aduh cikurang teh lamun tah ieu itu ti payun nyarios nanya atuh ku abi dibatalkeun sigana tuh iku burung itu teh nyarios abi teh apal abi ditarima bae lah ka dieu lah jadi teu kasalahan ieu entah mah itu tos nyarios abi tartib sanajan urang jauh kitu eta mah pangeulana ngobrol ngabejan ka nabi atuh ku abi diheulakeun mudah-mudahan ibu-ibu abdi nya teu ngapi pangaosan di Kampung Baru ngamaklum kitu nya sebab anjeun lagi ngarasa salah deui teu ngawartosan kitu ilah diantaranya mudah-mudahan orang pengawasan ya ibu-ibunya anu sangat pohara ramena mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dilipat gandakeun ganjarana amin ya Allah ya robbal alamin rame ibu-ibu matasna galel deh pada sian piringna oh orang dasar menjadi piring-piringna semua nganyoh-nganyoh ramen yang terkuat bener ya dari bapak-bapak rehe ngomong rehe saking rehena hulu ngahandapan tuh ngaluhuran molor kuku mungkin terhentak dina dakal jengkol suka ngadepuk mikir koleksi ngagedep molor aya aku lagi mau lain ceng nah ya iya mah aku lagi tahun bapak-bapak kumis oh rehe kembali pada jika ngomongan aja ngomong aja ngomong edan tuh ceng tuh kalau ibu mau rame segel aku pasar witi dia kenapa dia dulu ngasih asma emas nanti itu lo bukan gandeng punya aja mengerigit yang mengerigit